pengajian komo lamun diobrolkeun biasa jamaahna pengajian jamaah dikersakkeun teh anu hubung tara ngaji datang so itu ya sikeun tumben cenah datang asok karena gitu ayo maklum muka kara yang maklum muka kara asup we ka pangaosan heudapan teu umum teh marukan di pengajian asup ka majelis taklim teh siga anu kat pokok maju sagara diterakeun parawan kalau bedak ke kamar di pun 7 lapis dan tempat sasalaman jadi kelilingnya pengawasan tehnya da maklum bisi era ngeunaan terus sasalaman leungeun teh bedakeun da buku aya geulang di dieu para ka dieu teu penggelang asli eta teh lain salaman teh assalamualaikum maklum kakarak anyar biasa ciri karena itu kan ka haji meureun pengawasan teh da biasa anu geus tingongkok nepi ka hungkul geus tahunan mah apan mah tuh caliknya anu kakara maklum anyar teh mana we nu ngeunaheun ari ge celengkeun punten ieu mah calik tempat calik di haji biasa itu mah tempat calik ku RW biasa digeser nu penting nepi ka air nepi ka tungtung nama di lawang panto nu anyar teh balik ka imah geus ari mah neukeun jantung minggu hareup aing moal datang deui geus diomongkeun geus disingkahkeun naudzubillah ieu tosok enak itu urang nu kira-kira lamun aya atak anu anyar tong digenggeureukeun atak ceuk pirekeun marhaban rek mah tong moal digenggeureukeun ku initna ge geus alhamdulillah